Novel nyaeta salah sahiji wangun prosa wanda carita rekaan atawa fiksi nu eusi jeung jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianna. Diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalakonna loba, mangsa nu kacaturna lila. Sanajan kaasup carita fiksi, palaku, jalan carita, tempat jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal persis siga kajadian anu sabenerna. Eusi novel aya oge anu didadasaran ku kajadian anu sabenerna, tapi eta kajadian teh ku pangarangna sok direka-reka deui. Contoh novel Sunda diantarana Baruang Kanu Ngarora karya Deka Artiwinata, lain eta karya Moh Amri, Pangeran Kornel karya R. Memet Sastra Hadi Prawira, novel oge kaasup carita fiksi. Novel teh prosa rekaan atawa fiksi nu naratif atawa ngawujud lalakon. Umumna panjang sarta galur carita atawa plotna kompleks. Kulantaran kitu wandana, novel mah bisa midangkeun rupa-rupa palaku, ngasupkeun rupa-rupa kajadian, laluasa ngadeskripsikeun latar jeung laluasa ngahirupkeun karakterisasi. Dina basa-basa di Eropa mah umumna ngagunakeun istilah roman nu asal muasalna tina kecap romance atawa puisi panjang anu ngolah lalakon asmara jeung ngalalana. Tapi basa Inggris mah milih istilah nu asalna tina basa Itali, novela, hartina carita nu pondok dina wangun prosa. Dina abad ke-14 di Italia jayah sarta populer ku rupa-rupa roman, boh anu punjul, boh anu picisan. Lila-lila ngeser istilah novela dina basa Jerman novela mindeng digunakeun saharti jeung novelet. Prosa fiksi anu teu pati panjang. Dina sastra Sunda kungsi dibedakeun wangenan geunaan istilah novel jeung roman teh. Padahal saenyana mah sarua. Ku kituna dina kamekaran kiwari leuwih hade ngagunakeun eta dua istilah teh dina harti atawa wangenan anu sarua novel atawa roman. Dina ulikan papasingan novel teh dumasar kana umurna, kana eusina, kana ukuranana, dumasar kana kualitasna jeung saterusna. Unsur-unsur novel diantarana anu kahiji aya tema nyaeta inti carita nu bisa diwangun tina runtuyan kajadian. Anu kadua aya galur, kaasup unsur penting dina hiji carita. Lantaran dina galur aya runtuyan kajadian, mere arah atawa ngatur kajadian naon wae anu kudu diheulakeun atawa dipanderikeun sarta nembongkeun sabab akibat kajadian dina carita. Anu katilu aya palaku, nyaeta tokoh anu ngalalakon dina hiji carita. Nyilik jenis nama aya nu disebut palaku utama jeung palaku tambahan. Kaopat aya latar, nyaeta lingkungan sabuder anu ngurilingan kajadian tur waktu atawa mangsa nu lumangsung dina hiji carita. Nu kalima aya puseur implengan, nyaeta puseur paniten atawa jihad sawangan atawa istilahna disebut point of view, ngandung harti kusaha dicaritakeunana eta karangan atawa titik mimiti carita. Anu kagenep aya gaya basa, nyaeta cara ngebrehkeun pikiran ngaliwatan atawa make basa anu khas nu nembongkeun pribadi pangarang.